قدرنا لاجتماع في هذه الساعة وفي هذه الحفلة المباركة. والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. فقد قال الله تعالى في آياته الكريم وهو أصدق القائلين: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. يا الله. Ayeuna kirom Bapak pengatur acara Bang Japar, mudah-mudahan mantena sing dipanjangkeun yuswana ka Allah Subhanahu wa taala. Bari ditambah-tambah bidik rezekina, ditambah-tambah kasolehanana, nah ai pamajikana ditambahan deui. Oke kawahnya kiro pun guru pondok pesantren Miftahul Hidayah Kang Haji, mudah-mudahan Kang Haji sebagai ketua MUI mudah-mudahan mantan abesi dipanjangkeun yuswana Allah Subhanahu wa taala, ditambah-tambah kabarokahanana, ditambah-tambah santrina, ditambah-tambah ulah dari pemajikan. Oke Kang Ustaz Abi Bubuk Silputi, Kiai Suhada lebih suka maju, mudah-mudahan akan terbilangkan mantena sing dijadikan amal kebersan di Allah Subhanahu wa taala. Oke Kak, apa itu pemerintahan dikawin RT, RW, DPD, LPM, Linmas, ayah Linmas nawar anta hilap ka lembaga PS, mudah-mudahan lembaga PS ya semakin maju dan sukses. Bapak RW Aceh kaya, oh, alhamdulillah eksis terus, semangat Pak RW Aceh. Para jamaah musabisa dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, simati selaku kepala dusun mewakili keluarga besar Bapak Yani, abdi sama masih keluarga besar dalam rangka awal limatun nikah, mudah-mudahan ya kedua mempelai Neng Bella sareng Sahrul sing dipanjangkeun umurna, sing dipanjangkeun jodona, bari repek raut rumah tanggana, bari taat ka parentah Allah jeung Rasulna, taat patuh ka inung bapana. Amin ya Allah ya Rabbal alamin, sehingga mantena bisa rumah tangga anu damai. Nangai rumah tangga mapan ulah diduka ka arah, urang oge anu geus heubeul aya wae pan pake trokna, bener Pak RW Aceh. Ulah diduka ka ceret, mantak urang doakeun sing sukses ieu ketika boga anak incu tur lamun geus dibere katurunan sing dipasihan turun keturunan anu soleh tur anu soleha. Amin ya Allah ya Rabbal alamin. Oke para ketua RT ieu mana ieu? Sedangkan anu diurus ku RT RW teh lain nang saukur palpa BPJS KTP jeung kartu kematian. Kana ngaji oke ku baik ngajak sabenerna. Ai kitu mah kartu kematian sing teu diurus kita bakal ditanya ieu mah eta. Nang aya saurang RT antri doang ya. Simati mewakili kepala desa, boga kewajiban ngajak karena kebaikan khusus ka RW jeung ka RT ieu. Ulah nang sakebaban nguras nu kali turun, terutama ibadah ka Allah Subhanahu wa taala. Ayo urang pajukeun ya urang. Benar nya punya? Urang ramekeun pangajian. Aya warga we saeutik kana pengurusna arareuh. Alhamdulillah tadi asa urang oge Pak RT antrinya
mudah-mudahan pertaan diri sing dipanjangkan umurna ku Allah subhanahu wa ta'ala bari ditambah-tambah di rezekina ku Allah subhanahu wa ta'ala. Oke, sateras nama dilanjut ku kiai anu pun guru anu di pondok pesantren Miftahul Hidayah BK anu di Pasir Putih. Banyakna darengekeun sebab lamun guru kenerangkeun urang kalakah nunutan cenah eta dulur ka setan. Nya rupa setan ibu-ibu. Teu tanyakeun ka dulurna. Mana tuh sok nunutan. Sakitu kali teh si Moal panjang lebar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.